Tumben rehe siulan eueuh. Nah, ning balik belah da bocan di imah. Leipah kernaon kernean saha? Kerenangan kotok puguh ya kemana buat ulina Leipah atuh di ABG. ku ngarang cia mah doang kotok ngartikan HP nggak lah ayo mending bentuan dengan kotok Males amat teh anda orangan. Lan di mana? Tuh geus di ditu tuh teh Ipa tuh hewa kami mah. Kunaon? Masa iya gelis-gelis tentang nangan kotok. Pantes atuh lan. Pantes kumaha meureun? Geus lah kami nek ka dieu. Aduh, lapar amat dia beteng. Aduh, kemana nyar kedaharannya? Aduh, untuk kuat deh. Aduh, sarina kumahanya ari candahar mah. Inget ka Wapangulon. Sugan Wapangulon mah aya be eta mah didinya cau-cau ge. Lumayan be. Jeung ngaganjel beteng mah. Nek ka dieu heula lah. Aduh. Kemana iya anak manuknya biasa nama sok loba di ditu hayang boga ingun anak manuk ya sugan loba di ditu Nah itu nya di sana pas usup itu tapi dong masih usup itu mah paci nama paci hidung tapi dong lamaran jangan naon ya angkeun ah hei anu pecut dengan naon atuh anak manuk ya sugan loba di ditu oh ada air di dia mah anak manuk mah lain ngomong-ngomong standar mah gitu di kabul ditukeun beureum oh kebelah ditu ajang Yusuf mah lanjing itu waktu itu jamur manuk di dia mah tah manuk mah dia nu dihandap eta udah pasti mah eta udah pasti mah manuk mah ulana anu eueuh geus tentu eta mah sayang lagi dibawa-bawa di bawah-bawahnya sayangna tentu lain ya gagah peci nama pinter sih ngaji nama ya dong nama pinter lah tuh bedato coba tuh yang gugur ya orang ngaji mah dia mau aku disiar ya lain mau pangun kemana nya cantel manggil tembang lagi pernah dimangih kumaha sih macam tadi kan itu mana kiduk-kiduk teh mana Gusti nu Agung aja dah kemana tujuannya ya kawa pangulon oh atuh mangga tuh ayo aku orang oke lah tuh aku orang oke dek dengan si santel ini ya ya tuh aku orang mah tuh di bonding tuh cantik cantik ganteng maksudnya ganteng ya ayolah Hasa nama apa eta suara suling nama? Hasa suara suling Wapangulon. Oke. Coba orang tepol belah itu. Suara nama ayah ya, tapi di mana nya Wapangulon ya? Astagfirullahaladzim. Eta mah nyayang di dinya Wapangulon. Buang sayang bedul na kendong. Alah. Nanaonan eta Wapangulon. Aduh, lagu nama sedih. Pugu, cantel hayang minta dahat lapar ya beteng.
Wah. Nanaonan di dia yo. Uang mah di dia sayang uang mah. Ayo dong sayang bedul da kendog. Kabeneran lah bener iya urut sayang bedul kubuan uang bahasa nyen. Dia sih balanya urut bedul gaya kuah. Ih bating-bating. Ngenaheun, ayu. Ngenahan na mengenahan, tapi bau iya cantal. Iya mah teu bau teu naon. Ih. Lajuna sayang bedul teu naon ku ada sih bae. Uyuhan bertahan eta hirungna. Ya. Alhamdulillah. Mata kudu urang nyaho ada di leuweung. Atuh, Ya. cantal mah nyaho bae ada di leuweung tapi kabina-bina be. Urut sayang bedul nek ngendog de, eusian ku pangulan. Kadi ya, calikna ya. Calik di mana? Didinya tah. Mung calik cantal mah ka dia ge hayang minta sesuatu. Naon tuh? Hayang minta dahar lapar. Oh, lamun dahar mah uang mah tolok mau sangu. Cukup daun paku tah. Lampu yang. Wah, Beti-betian. atuh kabina-bina doang cantal bebe ngedahan nu kieu. Ih, atuh panaran di leuweung. Hayang barangkan ngeunah maka kota ka ditu. Wow, kota mah kudu make ongkos wa. Uwa asa kaingetan ieu ngomong-ngomong uwa ge ieu nek silaturahmi Kak, Pak Agus Marinir. Pak Agus Marinir, amun teu salah pernah ngadenge ta cantel. Di ditu teh di tanggok. Tanggoknya. Oh. Oh. Uwa ge asa kaingetan lajuna ku Anggus, cantelnya. salamkeun we nya. Heeh. Ayo. Waduh. Cantel ge nek nangan sekorang sugan buka sangu manehna nya. Oh, pas bogaeun pas nama. Heeh. Ya. Ayo. Ayo, hati-hati be di ditu. Cantel nek nangan Ah, sekorang. sih heula be. Besi anu geus kaya. Taung bedul. Besi anu geus. Nah, dia sudah kuat. Halo, geus. Aduh lah yuk, mak hayang kawin. Kemana si santelnya? Aduh, si Chandra kemana ya? Kata, aduh, Duh. sasi ya, narajang dong bedul bajing. Kabina-bina orang jelema kitu. Arek itu tunggul. Lain kadele ku cantel mah eta tanggal kelapa. Waduh, Ngomong-ngomong kernaon di dia. atuh pugu lain orang ya nangan cantel ya korangnya. Nek naon nangan cantel. Boga hamper boga perlu. Boga perlu. Mohon. Oh, kebeneran cantel ge nangan korang. Aya perlu deui. Nan doh. Hayang minta dahar lapar yo. Atuh imah dileuweung lain di imah. Kitu teu mah sangu. Ente lah imah. Aing mah kabina-bina. Dia masang mah gede. Kawa pangulon menta. Eueuh, nyesep na sayang bedul. Baso gede di imah mah. Aya, Aya. Sok ku deki baso lagi. sugede kieu. Mantep. Atuh subuh teh mah. Balik Oke. itu. Cantel ge hayang pugu mah. Lagi ya naik kemana ya tujuannya ya? Mana? Tujuan nama cantel nek minta dahari lapar. Tadi orang manggis usup ya dulu nangan manuk. Manuk naon berenang ya. Mulai manuk ya malu bahasa lah tawak. Mana nama geus naon bae ge kadang-kadang anak beurit mana nama di tangan jeung di Aduh. ieu meureun digoreng. Lani parusing ge nya. Naon hanya sih. Parusing. Oh. Atuh hayu ge ka mana? Kemana tuh? Panjang dah. Oh, nganjang mah teu laku cantel mah. Rabu orang kita payu lah. Heeh, geus. Ai teu laku mah geus ulah ngomong unjang-anjang. Intina mah kieu bae urang minta dahar bae geus. Oh, jing. Lapar. Coba orang minta duit ya. Komo duit kumaha amun boga duit bae cantel geus meuli kajo Oh, meureun. jingan balang Eh. sekam. Kawa pangulon ta boga. Laju ngopong lo dipanggil. Panggih ngomong nama tina ndek silaturahmi ka manehna. Oh, Nek kadi itu tuh. Urus Kamana, saha Bang? teh ada? Tinya hong ke. Saha teh ngaranna Pak Agus Marinir cenah ge. Bagus. Heeh. Lain setelah ngajak-ngajak korang nya. Ngopong lo. Lain teu ngajak. Nyahueun wa pangulon mah ngajak orang besi ngabeakeun sangu di ditu. Korang mah nyosorangan teu menang aya celobong. Ayolah, kemana tak orang yuk? Ayo ge. Dengan rangda dah lah. Embung lah, cantel mah nangan sangu bae. Bagus lah. Ayo. Ayo, aduh. Anja-anja pang dulu malu dudut beureun itu. Benang wajang Yusuf malu dudut nak. Hei, jas sendal ieu mah. Sendal saha ieu? Bapak di mabur.
alhamdulillah belajar uang ya lain ku bisa sebenarnya tadi keur niup suling kaganggu ku si cantel ku keur uang belajar ya kasahabae anu ningali film pelangi film pendek Sunda nya ini channel Bang Barak Kulon ya like komen sareng subscribe nya upami resep kana suling uang sareng film nya ngomong-ngomong uang inek silaturahmi ka Pak Agus Marinir. Aduh, balik badan balik pengacian ulah kebal-kebal dulu nerima. Balik. Iya Uwa. Oh, ngomong-ngomong lebaran dengan mah silaturahmi. Uwa nek silaturahmi ka dulur ieu Pak Agus Marinir di Tanggo. Sigana aya ieu, teu nek disampeurkeun ku Uwa. Ka diheula Assalamualaikum. Bapak puntennya, anu di mana ya kawit? Masa, di Lampung ya. Lampung mana Pak? Panjang. Oh, panjang. Kurang ngira Sunda banyak. Ya sente. Ya. Ya kumaha Pak Agus? Musim naon ieu ayeuna? Musim panas. Musim panas. Waduh, kaleresan urang ti Isan. Ngiring caliknya. Mangga. Duh ngiring calik gua ye. Subhanallah. Mangga. Alhamdulillah ya Uwa dongkap ya ke Pak Agus Marinir. Atuh sami bae eta ge. Saudarana Uwa dulur Uwa keneh. Beuh atuh Uwa pangulon teh seueur barayana. Alhamdulillah kitu. Subhanallah. Segala ieu kueh aya. Kueh. Ya. Alhamdulillah. Barokah ya. Barokah. Urang barokahna urang lebaran tiasa silaturahmi urang lebarkeun istilahna urang banyak raraga dina hate urang sakana urang berkah kapayuna ge urang panjang umur tebih balik teh rezeki diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kuburnya ini. Itu dari kuburnya. Ya. Aduh Pak Agus abdi bade miosnya bade pamitan ya. Abdi ngadoakeun ka Pak Agus supados panjang umur ditebikeun balai ditebikeun diri diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala nya. Amin. Ya bapaknya. Ya. Atuh sanes setengah uak kaditu amang ya kasaung tutuh gua masa soroknya. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam.